Urangkeun Postapun Risa Aprilia baris ngadugikeun ngeunaan aksara Sunda. Aksara Sunda dibagi janten 4 bagas, nyaeta aksara suara, aksara ngalageuna, rarangkeun oge angka. Di dinten ayeuna abdi bade ngadugikeun aksara suara. Aksara suara teh dina basa Indonesia sering disebut huruf vokal anu ngawungku a, i, u, e, o. Mung di bahasa Sunda ditambih 2 ku deet sareng jero janten sadayana 7 huruf vokal. Anu kahiji huruf a, hurufna sapertos angka 3 mung dikulawitkeun ka leuweur. Lajeng huruf i. Huruf i sapertos huruf c mung di setiap garisna lurus. Lajeng kanu huruf u. Huruf u sapertos huruf z mung di ujungna aya sapertos huruf c. Lajeng kanu huruf e teleng sapertos angka 3 oge mung di tengah-tengah aya buntutan sapertos ieu. Huruf o nyaeta mangrupi huruf z mung di akhirna sapertos u tibalik oge di payuna aya garis ka lebat. Lajeng kanu huruf e deet sapertos iya mung aya titikan di handapna. Lajeng kanu pamungkas nyaeta huruf e jero. Huruf e jero sapertos huruf a angka 3 mung di luhurna dipasihan sapertos huruf v. Sakitu anu tiasa dipikahatur, hapunten bilaya kalopatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami resep kana video ieu tekeng hilap kanggo like, komen, sareng subscribe. Hurungkeun notifna